Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Atman Dina Mara. Kumaha daramang dengan dia wargi pamugi bayi sarehatnya sehat jasmanina sehat rohanina digambarkeun rezekina mugi ditabikeun balaina aya dina lindungan tanapi panang dayungan Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Eda pisan dipihar musim kuring siang kalayan muni wargi anu dijungan teu ngantos dongeng Sunda dina judul si kulup karangan Hiliksa bagian anu ka-65 wargi kang dinten ieu. Dina bagian anu ka-64 urang masih nyariskeun harita obrolan si kulup sareng aki kiri teh nya wargi bagi kuncen kumaha lajeng naik carita mangga dijeng ngadongkeun tang landung pang beberahmana. Sakali deui si kulup bagian nu ka-65. Teu pugu aki mah hoream kitu carana maki sieun katempuhan buntut maung ki lah cenah naon geus pahe sieun kitu abdi maki ari ieu gunung naon ngaranna kieu teh jeung di mana tempat nyokot ka beungharan teh igarare si Ujang ieu gunung teh katelana gunung Susuru ari tempat nyokot ka beungharan mah Tiguhar rejeki tuh di puncak najang cek aki giri bari nunjuk harita da eta puncak gunung teh si kulup oge harita calohok ngadenge kitu teh manang ngahuleung sakedeung atuh geus rada lila maka karan nyarita di guha apaan euing tas didinya ki guha anu sungutna jiga sungut buta lain ki geuning loba cai beureum didinya mah uluh na Ujang teh wawanianan kadinya eta ulah kitu jang bisi kawalat tempat karamat eta didinya mah melaya kadinya lamun aya kadinya naon kadinya pisan tujuan aki oge sabenerna mah da eta guha teh guha ki rejeki tempat pamujaan lamun aya ngajadi jalma beunghar ayo Ujang urang ini kadinya malah sakalian urang ente dihampura kanu ngagegeh di dinya sangkan Ujang teu kawalat mung rek naon kajina dawuhna naon di dinya mah aja bati batu jeung lukut ulah ngebodo ka uing maki ngebohong aki mah moanya menta ka beungharan kana batu teu kaharti ka uing mah jelema bodoh anu daek menta ka beungharan kana batu matuki ari sugan teh anu beungharna aki grek dibikeun ka uing saware ari kitu carana mah teu kaharti jiga aki lah uing moal tulus sieun cilaka katinggang batu keunai teh tulus beunghar ge moal tulus uing maki moal tulus ceuk si kulup bari ngabalieur nyebut teu tulusna oge mani teu mahi ku sakali atuh bugu aki giri mani ngahulang lila-lila rai manehna oge nafsu wargi harita teh asa diheureuyan ku si budak satepak tapi teu waniun ari ngambek ka si kulup mah sebab aya di daerah karamat bisi matak sangar kitu nurutkeun kapercayaan aki giri teu lapok manehna nyarita ka si kulup leuleuinaker padahal dina hatena mangagugudug amarah yang nyatuna naon ari moal tulis mah tapi Ujang teh ulah nyarita anu henteu paregu eta bisi katulak taku eta kudu ngagegeh di dieu mamalana tah bisa tumiba ka Ujang atuh tah jeung deui kanu sejen eta teh jeung ngerek balik mah ngan syaratna ulah loba omong tapi sami Ujang ini agi hayang nyaho lah ieu kana ngaran Ujang ieu saha ngaran Ujang teh ceuk aki giri bari molotot tapi na ka si kulup borangan aki mah sieun katulak kunaon ki anu ngagegeh di gunung mah paling-paling ke bagong monyet orai careuh bajing manuk jeung sajabana ngan anu panggalakna teh mamung jigana teh tapi dah make kudu sieun kawalat ku sato banali budak teh nya ulah loba carita sieun teu beunang di pamatahan ku kolot lainna nya nu kitu aki mah tapi saha ngaran maneh bok jawab heula meme ini
Cek Aki Giri rada heuras. Ulah ngambek euy atuh. Ulah ngambek ka nyam, ulah ngambek ka uing. Da uing teh boga dosa kita. Lamun Aki hayang nyaho kana ngaran uing, tanyakeun wae ka indung uing, sabab uing oge poho deui. Megeus mantog sia. Lek ngejek ngeseng eta maneh ka kolotna. Aduh, kayak budak matang hulu teuing. Sia. Aing geura balik. Ulah nyebut si atuh kira uing lain anjing. Nyarita balik, manita balik anu biasa. Da teu dicita oge uing marek balik. Nu matak nepi ka ngorondang ge bakat ku hayang balik. Aki mah teu boga polo we atuh. Uing hayang balik kana diajak nanjak nyahoream atuh. Ceuk si Kulup bari ngaleos ninggalkeun Aki Giri. Atuh Aki Giri teh hari teh mani ngagidir nafsu, tapi teu bisa majar kumaha. Sabab si Kulup geus ngaleos. Tungtungna pok nyarita kanu aya tukang ngeunana. Ayo ajeng kadama urang indit deui. Keun bae teh si kula ngajar meta antep. Kekaraki mah manggihan budak anu kalakuanana kitu eta. Ceuk Aki Giri bari terus lempang deui. Atuh gancang dituturkeun ku si Kadam bari pok ngajawab. Mangga ki mangga abdi mah sijang ngiringan lah kana sapangarsa Aki. Jep da aya di nyarita hari wargi. Aki Giri jongjo nanjak dituturkeun ku si Kadam. Sajroning lumangku Aki Giri kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamakena. Jadi maksudna mah cenah rek nyokot deui kakuatanana anu diinjemkeun ka si Kulup. Ari si Kulup harita teh geus rada anggang, da puguh lempangna gancang tur mudun. Tapi barang tamat Aki Giri mapatkeun jang jawokanana. Koloyong rempeyek bru si Kulup teh nambru deui, tanah ganda ngadadak leungit barik di kawas tadi. Beteungna karasa beuki murulit hayang dahar, atuh pok si Kulup ngomong sorangan. Gelo ta si Giri teh geuning. Walah waluh ieu bujur ti gubrak manisya. Kasambalan ta si Giri teh. Heuh horeng gagas sakti manehna teh geuning. Bisa ngajag-jagkeun anu leuleus. Ayeuna ngaleuleuskeun anu jag-jag. Keuheuleun jiga nama pedah aing teu nurut, panuli teuing leuleus mah lain hartina modar, kaduga keneh ngorondang. Kitu ceuk si Kulup bari terus harita keneh ngorondang deui manehna. Sarta tuurna manigis linu balas ku ti dadalagor kana taneuh jaring. Tapi si Kulup harita teu epes meer. Malah manehna mah jongjon wae ngorondang teu galideur. Kesang dina tarangna oge geus nyerolok deui. Ulu angeunna beuki panas, pejitna oge sing purilit. Atuh tuurna ngaleper. Keur kitu hiuk aya angin pagunungan anu nebak kana awakna. Atuh manis seger karasana ku si Kulup teh. Nah hawa panas lumayan rada kalabur, awak si Kulup teh asa nambahan jag-jag. Wargi jauh teu burung cunduk, anggang teu burung datang. Si Kulup geus nepi ka hiji palataran, reg si Kulup eureun heula terus harita nyarende kana tatangkalan nu aya di sisi jalan teh. Red kabeh lebak nya si Kulup seurit. Sabab tetela aya imah anu geus butut, teu jauh ti dinya pok si Kulup ngomong sorangan. Lakadalah aya imah ieu. Anu tangtuna ge imah Aki Giri teh ieu. Wah kabeneran pisan sugane aya sinini aing rek menta dahareun Ceuk si Kulup bari ngusap kesang dina beungeutna. Geus kitu terus manehna ngorondang deui muru ka imah, tanah ganda ngadadak asa nambahan atuh rada gancang ngorondangna teh. Delila wargi harita geus tepi tah kalayan kalacat si Kulup teh unggah kana golodog. Gek manehna diuk dina bang barung bari ngageberan dadana. Geus rada dilapok si Kulup uluk salam. Sampurasun. Sampurasun, hai pribumi. Aya semah yo. Buru-buru pantona buka. Ceuk si Kulup harita bari malong kana panto anu nutup. Hatena geus teu sabar hayang geura manggih nginum. Tapi di jero imah teu aya nu nembalan. Da boga Aki Giri mah teu bogaan pamajikan. Di imah nagengan sorangan bae. Si Kulup rada keheuleun,
orondang kana panto anu ka jero imah. Geus nepi terus disurungkeun, tetela teu ditulakan. Reket panto muka, bereh kaayaan di tengah imah ku si Kulup katempo. Di dinya ngan aya samak butut jeung teko beling anu geus songhek. Gigireun teko aya batok mani geus sideung, kalayan teu loba catur, giridig si Kulup teh ngorondang muru teko. Gek diuk bari ngajemprak sila, cur nyician cai, kabeneran ada haneut keneh, jiga nama urut nyuguhan semah. Regot si Kulup nginum mani teu mahi sabatok. Malah tungtung nama beak sateko da pugu teko nalitik. Sanggis mangi hinum si Kulup terada cenghar. Jung harita nangtung lalaunan wargi. Tetela harampang ayeuna mah. Teos ka dapur teu manggih nanaon. Ngan ukur manggih ucing keur ngaringkuk dina lebu bari hees gigireun hawu. Beresi Kulup nempo tetenong. Terus disampeurkeun gancang dibuka. Sindangan ukur mutu anu geus bulukan. Ih aing mah geuning si Giri teh malaratnya mutu oge nepi ka bulukan kieu. Tetenong kosong. Habu eueuh seueuan. Seeng teu ngebul. Mun kitu mah moal aya kejo atuh. Ari aing aduh nawaran ka aing nawaran kabeungharan. Ari manehna kayaan jiga kieu. Ih dasar aki-aki kolot kumaneh si Giri mah. Itu cek si Kulup bari leos ka tengah imah deui. Malah terus kaluar gek diuk dina bang barung bari ngareudeuhkeun ka cape. Keur ngalamun kitu ras inget kana kaca. Si Kulup panasaran terus dikaluarkeun tina saku bajuna. Tetela aya keneh, malah teu pisah jeung peso. Gapu si Kulup dicekal terus ditempo maksudna rek ngeunteung hayang nempo beungeut sorangan. Tapi barang beres si Kulup ngagebeg. Sabab dina kaca teh aya kalangkang hiji rohangan. Di tengah eta rohangan aya sasajen manusia nyiru. Gigireunana oge aya dubugan kalapa hejo ngarendeng ejeung parupuyan teh. Haseupna mani ngelun ka luhur, pok si Kulup nyarita bari coloho. Uluh, ari ieu di nagara mana ieu? Aya sasajen mani loba. Aduh, eta puncak nogna manikeun matak uruy. Puncak enog atuh puncak manik cek mama. Kayak di mana ieu? Buah-buah di imah ieu nya. Cik rek di teangan ah. Cek si Kulup wargi bari jung manehna nangtung terus asup deui ka jero imah teh. Geus di jero harita gada gidig. Manehna teh nempuan kamar, anu kaji kosong, anu kadua atuh kosong keneh. Anu katilu sarua henteu aya nanaon. Barang suka kamar ka opat si Kulup mani coloho. Lain coloho kaget tapi bakat ku atok lantaran nempo sasajen anu sakitu lobana. Aya cikopi pahit, cikopi manis, atau rujak cau, rujak kalapa, rujak asem, bubur beureum, bubur bodas, puncak manik, kupat, leupet, dumpi, malah aya bakakak hayam mani gede. Gigireunana ngajegir tumpeng anu ngebul keneh. Kitu deui duwegan ejeung nu sajena sagala aya. Kalayan wargi teu sadar, cakakak si Kulup seuri bari pok nyarita tarik pisan. Kieu. Giri, pangabakti sia katarima pisan ku aing. Ieu sasajen rek dihakan ku aing ayeuna keneh. Tetela maneh mangarti euy kana kahayang aing. Kitu cenah cek si Kulup wargi bari gek diuk yang haripan tumpeng ejeung sasajen teh. Sila atuh mani ngajemprak rekep. Dawek kana tumpang dipunggal cungcungna, gap kana bakakak atuh berewek dibebekeun terus digegelan kawas anjing. Tungtuna mah deker dahar mani ngalimet bangun ponyo pisan. Anu lapar teh atuh sarua jeung anu kokoro manggih mulut teh. Si Kulup poho kana nanaon. Jadi tujuanana wargi ngan hiji hayang dahar sing seubeuh sangkan awakna teu leuleus. Sanggeu seubeuh dahar jeung si Kulup nangtung reuleu teuram. Gegag si Kulup teh kaluar ti kamar. Beuteungna oge mani kabucitreuk, mani mendeyang dadaharna saseubeuna.
komo lamun nurutkeun nafsu mah tumpang jeung bakakak teh hayang beak saharita, tapi beuteungna teu mahi. Wargi masih ngadaungkeun dongeng Sunda dina YouTube dina channel @Mangdina Mara. Carios nu dipedar nyaeta si kulup bagian ke-65. Kawargi sadaya bawa istri pamanggeut nu anu sepuhna nu caketna nu tebihna wargi anu nuju ngadaungkeun ieu dongeng Sunda dina YouTube. Pamugi wae sadayana tiasa kahibur mana kalayan kambingahan nya wargi. Ta atuh salajengna ulah seueuting nyang kolongan waktu sorinya. Urang lajengkeun deui warginya ieu carios si kulup teh nuju raramena ka dieu. Bagian nu ka-65 oge ulah hila wargi subscribe-na atau bunyi lonceng, like and share-na oge. Atur nuhun wargi pangyolekeun eta nya. Atan lepang mencetkeun. Atur nuhun ka wargi sadayana. Urang lajengkeun ieu carios. Tekung sedila wargi si kulup teh harita geus nepi nya ka emper gek diuk deui dina Bang Barung. Sukuna ngarumbay kana golodog kok si kulup nyarita. Dasar keur alus milik ngadak-ngadak aki giri teh nyeun sasajen manis sagala aya. Jiga nama pagawean si Kadam tanu arek kunjung ka si Buta Hejo. Ubalegug eta manusia teh nya. Hayang beunghar teh kalalos-los ka gunung. Aing ngakoream 2 kali atuh nyorang ka dieu teh. Kitu ceuk si kulup bari ngusapan pipina. Nya keur kitu liwir aya angin letik nebaka si kulup. Atuh puguh we matak seger karasana lengut si kulup nundutan jiga nama eleh ku taluh kejo. Kerlek si kulup teh harita heuai mani teu cukup sakali. Dila-dila goledag si kulup teh ngagoler dina palupuh reupeurem kerkerek mani nyegrek. Wargi YouTube sadayana heuleut kira-kira 2 jam kurunjung aya nu daratang oreng aki giri jeung si Kadam. Memehna poe si kulup mah anu duaan teh parombana marahmai. Aki giri ngarasa bunga peda geus aya di jalma anu kasasar. Ari si Kadam ngarasa bunga peda pamaksudanana bakal laksana cenah. Hayang jadi jalma beunghar tapi barang serong ka deukeut golodog. Aki giri rada ngarenjag. Panonna molohok ka si kulup anu keur sare tibra pok aki giri nyarita ka si Kadam. Jang Kadam, tuh tempoy itu kujang si kasabelan teh geus nyampak di dieu geuning. Molor tah meuni bangun tibra pisan. Kudu uyahan sia. Awas digusur sia ku aing. Jang Kadam pangnyekelankeun ieu haloh parukuyan ieu bisi bae. Angge rek ngagusur si budak balawang ieu. Cuk aki giri bari nyodorkeun parukuyan ka si Kadam. Gancang ku si Kadam ditampanan bari nyarita. Mangga ki mangga sok geurah hudangkeun ta si ujang bangor teh tah. Cuk cenah kitu geus kitu mah gidik aki giri nyampeurkeun ka si kulup. Kalian teu loba catur kerewek suku si kulup dicekal duanana. Durung-durung digusur atuh korejat si kulup udang gerong ngoceak mata kuatir. Cek si kulup harita bari roroesan duangil leungeunna harita rangga terus harita wargi ngopepang jiga neangan pamuntangan. Delila atuh gebut si kulup teh dibebeutkeun kana golodog gebrag kana taneuh. Ari aki giri hauk nyarekan mantau sia budak kesebelana mentong hes di imah kami sia untuk ridho imah kami katingcak kumaneh ayo balik sia. Cuk aki giri bari tutunjuk atuh si kulup mandireuaseun keur tibra sare digusur sakaligus. Atuh bok ngajawab saingetna. Aki kolot kumaneh kunaon ngaganggu kanu keur hees. Kawas lain kolot wae kalakuan teh. Paduli teuing ari teu ridho mah. Nah, da uyong ge teu ridho sare di imah maneh teh. Teu dititah oge rek balik kuing mah. Jawab si kulup bari jeung nangtung terus ngeprukan taneuh dina bujurna. Kalayan teu loba carita leos ninggalkeun aki giri anu keur molotot bari nulak cangkeng. Si kulup anu keur ngaleos teh terus bae dipolototan donggongna.
Malah satungtung katempo keneh mah mani teu ngiceup-ngiceup aki giri teh. Nya sanggeus si kulup teu katempo wargi. Kakara aki giri harita ngareret ka si Kadam pok nyarita. Kesebelan pisan eta budak deta. Ayo jang urang ka imah jang. Cek aki giri bari kalacan unggah terus didudurkeun ku si Kadam bari ngajawab. Mangga ki mangga. Ngiringane abdi mah. Jawab si Kadam bari gek diuk dina palupuh. Ari aki giri cup ka tengah imah. Terus labas ka dapur nenden parupuyan teh. Nya geus kitu makoloyong asup ka kamar sasajen. Barang sero gebeg aki giri ngarenjag. Lantaran kaayaan dinia teh geus paburantak. Remeh tumpeng ayang-ayangan. Tulang bakakak hayam pagalituk. Atau puncak manik endogna geus eueuh. Tumpeng geus bubuk. Tengahna acak-acakan. Atuh sajungjongan mah colohok aki giri teh. Panona harita neuteup kana cangkang kupat anu numpuk luhureun nyiru. Duwegan geus beulah KBG eueuh anu walagri jiga urut nganu ngacak-ngacak. Sang disadalila koloyong aki giri kaluar di ti kamar. Terus nyampeurkeun harita ka si Kadam. Pok nyarita semu ngalengis bari gagaroan tarangna. Aduh, cilaka 12 jang aluh. Syarat tapi babak dia tak geus raja geus paburantak. Aduh, mangkaning bahana geus beak. Balanya dui jauh ka warung. Sedengkeun babak mah tetep kudu ayeuna ieu teh. Aduh, sabab nyambat harta banda anu jadi dipentak ku ujang ti Gusti Raja eta. Aduh, kari-kari ayeuna sasejen geus beak. Aduh, udah kumaha atuh urang jenjang ieu. Cek aki giri bari brek diuk setengah meubeuteun maneh. Paneuna harita leuteub ka si Kadam anu keur celohok semu kaget. Manehna oge can ngartieun kana maksud aki giri. Atuh pok si Kadam nanya harita ka aki giri. Ai, na aya naon kieu teh? Cilaka kumaha aki? Da can ngartos saudi mah kieu teh. Nah sasajen teh kirang lengkap atau napi kirang seueur. Apaan kamari teh abdi ngabantu segala rupina. Cek si Kadam bari colohok. Ari aki giri harita maningarahuh bangun capek. Pok nyarita deui bari gogodog. Lain nu jangah. Lain kitu maksudna kimaha. Tapi sasajean anu geus meunang meresan teh geus aya anu ngahakan tah. Rajin aya sesana paburantak ayang-ayangan. Aduh cilaka jang. Cilaka si aki oge. Aya nu ngahakan. Parantos katampi ku Kangjeng Raja panginten tama aki. Eta teh hiji tawis en sasajen ti jisim abdi ditarimakeun. Cek si Kadam tetep teu ngarti atuh aki giri dada nyorong. Lain kitu. Ieu mah dihakan ku manusia eta. Dari ku Kangjeng Gusti mah tara ngaremeh tara jeung tara ayang-ayangan kitu. Ieu mah moal salah. Tangtu ke budak balawang nu tadi teh. Aduh, dasar manusia kurang sasatrip. Yang ngadon hees, yang ngadon nyatu. Nyaku ngeunah itu si kasewalan. Kudu kumaha urang ayeuna jang yeuh. Da tetep atuh ari babakti mah kudu sabab harta banda anu kurang tadi dipenta moal wakadi datang lamun ayeuna teh babakti heula. Cik kudu kumaha tuh nyata petakna ieu. Itu cek aki giri bari neuteup ka si Kadam. Ari anu ditanyana kalak kangahuleng lantaran bingung kabina-bina. Da puguh atuh biayana eukeur meuli sajaden sasajen teh geus beak. Mangkana balik deui ka imana jauh wargi. Tah jabati kitu teh apan hirupna oge malarat keneh. Mata kadinya ge bakat bahayang beunghar teh apan si Kadam teh. Sanggi sadalila pok si Kadam ngajawab semu ngalengis. Be cilaka atuh ki. Abdi mah bingung teu tiasa masihan kaputusan. Margi parantos teu gaduh artos da saep sadayana. Dianggo meser hayam, meser beas, meser surutu sareng sajabina. Mangkaningan sakitu-kituna da aya deui artosna age aki. Kedah kumaha tu abdi teh ieu. Palang siang moal tulus beungharna ge ki. Cek si Kadam harita bari lewa-lewe sigarek ceuri.
parumana katarang ariuk bangun rusuh. Nya kumaha tuh jangan. Odak yoge ante bisa kukumaha ieu teh. Apaan kayan naki mah sambatan sakyo. Ujang ge kesaksian. Segala walurat, segala kurang. Kata tangga jauh, atuh ka warung komo. Jebeti kitu atan dia ayana oge di warung. Nakin moga duit. Aduh ari tos kieu kedah kumaha tuh ki. Bila aku abdi kudu balik lengoh mah. Mangkaning biaya kau ngadamal sasajen teh kenging namut di tukang renten eta teh. Da kanu sanes mah teh rumah aya mercanten teu aya ka abdi teh. Lupina oge sarieun teu kabayar. Peda abdi hirupna masakat sagala walurat. Ari satadina mah manawi teh tiasa engal-engal kajahit. Ceuk si Kadam bari nusa pantarangna. Jigana bae bakatku bingung. Mangkaning di imahna anak jeung pamajikan anak ngadagoan apan. Hari si Aki Giri mah kacida karunyangnana ok nyarita ngupahan ka si Kadam. Ulah bingung teh yang ngajang kena ieu namayang nyaho gua kerek dia kalan. Akirek manekung ujas media ayang tepung jeung prabuana lokal di sesa. Kitu ngayakeun permuhunan ieu teh. Sangkan ujang dihampura teda teh bisa babakti ayeuna tapi kabeungaranna tetep we hayang ka bawah da kitu ujang kumaha tah ujang satuju kitu ceuk Aki Giri bari neuteup ka neuteup leleb ka si Kadam. Atuh bugu bae si Kadam teh harita wargi mani curinghak beungeutna ngadadak beung cenghar deui harita jiga daun pelowe ka siram ku hujan. Tah kan tenang satuju maki leres kedah kitu mangga abdi mah ngiringan we ka sapangarsa Aki. Mugi-mugi permohonan abdi teh sing ditampi ku Kangjeng Gusti tah. Jadi abdi teh tekinten ngaduakeun Aki. Ceuk si Kadam bari ngagilirkeun silana mani geus reke pisan. Syukur jangan beket dangguan heula nya ki arek munajat heula ya si suganan dikabul sepan aja. Ceuk Aki Giri bari jung nangtung sup ka tengah imah. Maksudna rek nyieun deui kukus. Tapi sok sanajan kitu ari dina hate mah rada cangsaya. Sabab teuing teu hasil teuing benten teuing hasil teuing moal. Da pugu kakara harita manggih anu kitu mah. Tapi dijalankeun soteh pikeun ngabeberah si Kadam bisi matak pondok pangarepan nu akhirna matak cilakan. Tegung silila wargi Aki Giri geus mandeko sila di kamarna. Panonna harita peureum dua leungeunna ditamprakeun ka luhur. Ari bibirna kakarenyeman macakeun jang jawokan cenah paranting gemat siluman. Batina pantang hayang tepung jeung raja siluman buta cenah. Tamat napatkeun jang jawokan. Hiuk aya angin ngagelebung dari pisan. Seor nebak kana dangdaunan. Sorana seah mengguh ngaguru. Rieg-rieg ima Aki Giri anu geus reyon teh harita ngarieu. Samalah tihangna sing darekot jiga rek runtuh. Atuh si Kadam mani ngadeg-deg harita teh. Kejeul nuncat kaburuan leungeun katuhuna nyekelan sirah. Panonna molohok kana suhunan. Atuh pantesna teh kentengna oge sing sorosod marudag ka handap. Tapi hiji ge teh aya nu murag. Malah boro-boro anu pageuh keneh dalah anu geus newel oge teu daekeun murag. Atuh si Kadam manika ngahuleng manehna teu ngartieun. Tapi waktosna wargi sadayana teu nyekapan. Rupina dongeng Sunda wargi dina judul si kulupnya bagian nu ka-65 karangan Gidiksa. Urang pungkas dicekapeun wikeun ka dieu bae wargi. Janten sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng sing tiasa ngajantenkeun landung pangberahmana atanapi landung nyalayakeun manah. Atur nuhun wargi sakali di keparatosanana Wilujeng Baturai insyaallah anjing na waktosna sami dina channel YouTube dina channel @manggina-mara mugi urang sadaya tiasa depangkeun deui. Atur nuhun kumang nepi paratosanana Wilujeng Baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.